Sampurasun. Alhamdulillah dina danget ieu urang sadaya tiasa patepang deui kelawan diajar basa Sunda. Dina danget ieu Papa bade maparkeun ngeunaan kaparigelan maca sajak. Mangga hidup sadaya buka bae buku paketna ngeunaan kaparigelan maca sajak di halaman 86 atos dibuka sadaya. Alhamdulillah. Mangga hidup sadaya regepkeun ieu materi anu bakal disampaikan ku Bapa ngeunaan kaparigelan maca sajak. Kamari parantos ku Bapa pendarkeun ngeunaan mikawana sajak. Ayeuna lajengkeun dina kaparigelan maca sajak. Nah, hidup sadaya aya sawatara hal anu kudu diperhatikeun upama rek maca sajak. Di antarana bae nu kahiji paham eusi jeung unsur-unsur sajak anu rek dibaca. Kedua, paham kana teknik-teknik maca sajak. Eta anu dua hal teh teu bisa dipisahkeun. Lantaran kumaha? Lantaran duanana gumulung tur disilih pangaruhan anu wengku dina hiji jejer. Naon si anu disebut jejer teh? Jejer atawa tema teh mangrupa inti tangtungan karangan rekaan anu jadi pamengkeut sagemlengna eusi karangan. Kulantaran kitu paham kana jejer sajak anu rek dibaca teh kawilang penting. Ari sababna unsur-unsur sajak liana saperti suasana, nada, rasa jeung amanatna useur kana jejerna. Nu kadua anu silih maruhan dina sajak nyata suasana. Naon anu disebut suasana? Suasana teh mangrupa kaayaan atawa situasi. Dina sajak suasana teh mangrupa hal anu kahirupan eusina. Antara suasana jeung jejer teh kudu nyambung. Sajak anu jejerna kaprihatinan sosial umpamana oge kudu diwangun ku suasana anu prihatin. Masa sajak anu suasana prihatin tangtu kurang rengah upama ditepikeun ku nada anu gumbira dibaruang ku paroman anu marahmai. Anu marenah mah ditepikeun ku nada jeung rasa prihatin dibarung ku paroman anu nandakeun kaprihatinan. Aya oge anu mangaruhan sajak nyata katilu nada. Nada teh anu kumaha? Nada teh nyaeta nada nyarita atau volume nyarita seperti umpamana bae ambek, sinis, pasrah jeung sajabana. Dina hiji sajak biasana aya sababaraha nada nyarita. Aya nadana teuheul, tapi di bagian sejen aya anu nadana sinis, gumbira jeung sajabana. Dina maca sajak paham kana nada teh kawilang penting. Maksudna ulah nepikeun ka pangkalingtang dina ngedalkeunna. Umpamana bae ukara anu nadana gumbira nya hayu digedalkeun ku nada sora anu sinis mah ulah nepikeun ku nada gumbira.
dina mangparuhan sajak oge anu kaopat nyaeta rasa raket patalinga jeung suasana katut nada. Anu dimaksud rasa di dieu nyaeta abrehan ngarasan nu hayang kepikeun ku panyajak sapertos pikabungaheun, pikasediheun, pikarunyaeun, pigagilaeun jeung sajabana. Dina maca sajak urang kudu bisa nyambungkeun antara rasa anu aya dina sajak ka anu diladengekeun. Nah anu kalimana anu tiasa mangparuhan anu tiasa mangaruhan dina maca sajak nyaeta wirahma. Wirahma dina maca sajak raket patalina jeung lentong. Lan maksudna ya halon balikna sora patut ancana ngancana maca urang kudu apal kana babagian sajak mana anu pantes dihalonkeun jeung mana anu pantes dipedaskeun, mana anu kudu dianca macana jeung mana anu kudu dianca macana. Ari liling geranana indepel kana nada jeung rasa anu aya di ena eta sajak. Anu kagenep sora, awas sora ge bisa nangtukeun. Nah, sora atawa vokal mangrupa unsur di luar isi sajak. Dina maca sajak mah sora teh kudu pedas jeung pentes. Tapi dengan hati kudu kugurukan nepi ka ruteng urat beuna katempo. Beda di pemain drama. Aya salahna upama hayang jadi pemaca sajak anu hade mah kudu naik latihan olah vokal. Nu katujuh dina mangaruhan sajak nyaeta wengku paroman. Maca sajak teh kudu dimaruh ke paroman. Tahun sebut paroman teh raut muka, mimik, anu luyu jeung bagian sajak anu ditepikeun. Senajan kitu teu perlu kaleuweuhin, teu perlu kaleuwihan. Upamana bae diparku juuh cimata bari melas-melis kedah eusi sajak nepi ka sediheun. Teu perlu an kitu mah. Apan ieu mah maca sajak lain nyancirikan sajak tapi penghayatanna anu penting robah-robahna paroman bisa katungan luyu jeung suasana. Nada katut rasa jeung anu ditepikeunna. Selain eta anu kadelapan nyaeta pasang peta. Upama urang maca sajak sadar atawa henteu sok dibareng ku peta. Malah aya kalana leungeun jeung suku milu obah nuturkeun bagian sajak anu dikenalkeun. Teu jadi masalah anu kitu mah. Nu penting mah ulah nepikeun ka bijah atawa ka leulewihan. Sakali deui apa imah maca sajak ku gerak-gerak awak jeung leungeun anu setik oge ari merenah mah bisa leuwih hade. Nah, sakitu aya 8 rupi anu kedah di titinan ku hidup dina awangku maca sajak. Sok diemutan deui. Tadi kan aya 8 anu tiasa mangaruhan maca sajak teh. Naon 8 eta sok diemutan deui. Hiji jejer, 2 suasana, 3 nada, 4 rasa, 5 warahma, 5 wirahma, 6 sora, 7 paroman, 8 pasang peta. Nah eta nu kedah dipilampah ku hidup sadaya mun hidup engke maca sajak.
sakitu bae kapihatur anu tiasa didugikeun ku Bapak sateucana Bapak ditutup ieu materi pelajaran mangga hidup sadaya biasa subscribe di handap ieu tadi aya gambar subscribe ya mangga hidup sadaya ulah hilap subscribe ka channel video materi anu tos ku Bapak didamelkeun sakitu bae kapihatur kulawan di akhiran wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi